Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Odet sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si Buntung Jago Tutugan biasana S. Sukandar anu jumantara di Okip Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun umurna mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atas supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Sabot keur ngajentul kitu kijala kurunyung anu datang manehna ngabejaan yen Pak Haji rek nitah cenah. Atuh kijala langsung nepungan si horeng teh manehna teh dititah ka Cipancar nepungan Haji Sobana yen engke peuting Haji Kodi rek datang ngabejaan heula sateh. Sangkan teu matak leuwas. Waduh. Cilaka 12 ieu mah. Sok sieun bangi jeung Andi we gerentesna bari langsung we manehna muru ka imah Ki Badra kabadarana teh keur nyampak di imah keur cacamuilan ngadahar hui jeung kue polen barang jol kijala teh gentak disumputkeun. Kak kuring anternya dititah ku Pak Haji ka Cipancar hariwang sieun pangijeng si Andi. Dah sorangan we atuh urang kene ieu mana naon aka keur hoream puguh keur kalingsir. Ki Badra langsung nyieun alasan bari ngahuapkeun hui. Ulah kitu aka pan ieu oge kewajiban aka oge. Ih, tuh bisa. Panjang urusana tuh. Pan eta parentah teh datang ti Pak Haji. Tah anu jadi badege Pak Haji saha? Nya eta mah abdi tapi tah. Gini ngarti. Ku kituna nya wayahna kudu dilaksanakeun ku sorangan. Kajaba lamun gaji bulan ieu sagemblengna keur aka. Kakara di baturan tapi lamun nitahna Cep Husein mah kakara kawajiban aka kahati ceuk Ki Badra saklek dina ku kitu nama. Mohon eta oge tapi pan ieu oge sami kanggo kepentingan Cep Husein janten sami wae. Teu bisa teu bisa teu sarua. Tapi heug ku aka dianteur tapi aya syaratna. Naon eta syaratna teh Kak? Setengah gaji bulan ieu sarta duit nu tadi keur aka kumaha? Ceuk Ki Badra ditungtungan ku ngahehe. Nah aka mah bet sarakah geuning. Lain sarakah, tapi kadedem mas Jalal gancang nempas. Yo dengikeun, upamana heug di ditu teh panggih jeung si Andi. Tangtu aka anu bakal nyanghareupanna teh apana? Ki Badra anu keur mahayang ngahak kabeh kana duit katurug atuh menang jalan. Nya heug atuh. Tapi ulah abi nu satengah gaji mah nya sing karunya atuh Kak. Kayak kuring ditonggongan atuh ku inung budak gaji kurang mah. Ki Jala ngalengis. Nya teu nanaon atuh eta mah tapi nu tadi kabeh keur akanya nya lah asal kuring anteur we ayeuna hitungan mah pisan aka mah hitungan pisan. Ceuk Ki Jalal bari beungeutna beungeut rada kesel. teu dihitung mah tuh kraok ibadah ngomongna teu waleh bari seuri
geus kitu mah bral maranehna ari indit ngajugjug ka Cipancar. Barang indit mah teu aya halangan harungan gok wae ka imahna Haji Sobana ngan edas eta beut teu ku hanteu pas balingna papanggih pisan jeung anu dipikasieuna nyaeta Andi anu harita tas ti kadungora. Ki Jantra mah teu milu mewok we di cadas gantung rada hoream lamun inditan beurang teh. Puguh we pikeun Andi masok komo manggih tepung jeung Ki Jalal teh. Bokuna mah rek minta keterangan hanaon sababna kamanehna joal-joal ngamusuh. Tapi pikeun nuduaan mah lain deui ngaranjugna. Komo barang mireungeun Andi nyamperkeun dina pamikiran maranehna mah asa salah deui. Yen Andi pasti rek aya maksud nu teu hade. Itu ari anu boga dosa mah. Lumatak waktu Andi kabireungeun ngadeuketan teh. Teu talangke deui saprot we Ki Badra jeung Ki Jalal teh. Narajang meh bebarengan digaskeun bedogna Andi mereungeun ketak. Anu dua jalma ieu sakilat nyebut siku-sikuna dibarengan ku ngagunakeun gerakan panggalamui. Kek celok nyawa-nyawa Andi geus aya di tukangeunana. Sarta teu anta parah deui. Man pelentrang wis sirah Ki Badra jeung Ki Jalal di takolan ku siku-siku make jurus nakol bonang. Aduh duanana kontan ngaroceak sarta terus malikeun deui badana bari sauk nyebetkeun di bedogna. Andi anu geus bisa ngajudieun lawanna pasti bakal ngarayakeun gerakan model kitu. Gentak ngajawa ka tukang. Gelo sia butuh ngabongohan ka aing cucungah hulu aing teh kempeng-kempeng oge pitrahan dulu. Ki Badra hohoak bari leungeunna nyabakan sirah. Nah saha atuh nu ngabongohan? Andi wae. Andi kawe nu cileureun mata teh bolotot tamu ali panenyuan dijual ka peda. Andi ngeyehkeun. Montong lo bacot sia. Terima yeuh. Hiya. Ki Badra anu geus teu bisa ngawasa amarahna nyebrut deui narajang bedogna ngahiyung. Bangbaraan maksudna rek nigas tarang tapi Andi ukur narik sukuna ka kenca ka tukang. Bareng eta siku-sikuna dina gerak capit hurang sakilat geus bisa nyepit bedog Ki Badra. Trak bedog kecapit. Pageh naker Ki Badra sakuat tanang ngabetot bedogna tapi capitan siku-siku Andi teh teu beda jeung gegep. Ki Badra narik di bedogna nepi ka adurageng kesang geus mimiti lanung tina tarangna. Prok saking meakeun tanaga nepi ka tina bujurna kadenge sora tayona teu ka kemot ningali lawanna ti beberage Andi sakilat ngadagorkeun leungeun buntungna nanggo pisan kana careham jebrod heula toba. Ki Badra ngeceak sarta badanna langsung ngagedebut teu usik deui ningali lanceuk sapagurona ngacolor ukur dina dua gerakan Ki Jalal anu pangacianana geus kabur jadi timbul nekat ngan hiuk wae manehna nyebetkeun bedogna babi buta. Kilek Andi ka kencal dibarengan ku narik suku katuna geus kitu kuriwal teh bedogna Ki Jalal beunang dicapit ku dua ramu teu beda jeung Ki Badra manehna oge ugil-ugilan hayang ngalepaskeun bedogna. Tapi tanaga sapitan ramu Andi teh kasida matak helok tur nimbulkeun kakaget anu taya hinggana sanyajan geus meakeun tanaga tibatan lesot mah ngadon tanagana asa kasedot. Sapitan ramu Andi teh teu beda jeung gegep pageuna teh. Ki Badra anu geus sadal tina teeling ngegentak merejat hudang barang mireung Andi anu keur nyepit bedog Ki Jalal ngagetak nangtung ari sugan terek ngayakeun panarajang deui tapi ieu mah ngan blas
cat kabur ningalkeun Ki Jalal anu keur ukey-ukeyan hayang ngalesotkeun bedauna. Mireung Ki Badra kabur teh teu loba mikir deui Ki Jalal kentak ngalepaskeun bedauna, diculkeun berebat teh lumpat nuturkeun Ki Badra. Andi ukur bisa colohok piduh rasa heran ku pamolah dua jalma ieu anu nepi ka ayeuna can kanyahoan naon maksudna. Bet siga nu hayang ngalah nyawa manehna sarta lamun dititenan masih hidik maranehna teh lain komplotanana si Jaka. Sedengkeun Ki Jalal jeung Ki Badra anu geus jauh mati Andi maranehna areureun tina lompatna. Bet kalahkah kabur aka. Ki Jalal nganahan ka Ki Badra bari ngarohang neho. Aheho. Terus saimbang lah. Saimbang tembak Ki Badra. Bari sarua reng hapranjung bari nyaritana ka Manakara. Duit nuti Ki Adi teh teu saimbang jeung mamalana. Ilikan careha maka nepi ka asa nyengsol kieu cik Ki Badra. Bari nemongkeun carehamna anu semu nyengsol. Bongan we akama da hawak. Jadi we kitu. Cek Ki Jalal bari noyod ka Imah Haji Qodir rek laporan ngeunaan hasil nepungan Haji Sobana. Ngan ari hal patelakna jeung Andi mah teu dibejakeun. Cukup dirasakeun sorangan oge geus gegebegan. Pamiarsa, lain deui leuasna Andi sanggeus ngadenge beja di Adria yen jalma anu ti heula narajang basa di kebon awi anu teu kanyahoan saha-sahana teh tadi ngadatangan imahna Haji Sobana. Pangna nepungan Pak Haji teh cenah pedah dititah ku Pak Haji Qodir. Ukituna jobreh wae ku Andi geus bisa kaharti lamun eta jalma anu malahan bieu pisan oge geus rilibutan jeung manehna daya lian titahan si Husein anu pastina yang males kanyeri ka manehna. Ngan anu teu waleh jadi pikiran teh nah naon perluna Haji Qodir beut ngajurungan ka eta jalma. As deui inget yen harita teh cenah Haji Qodir tilak kungsi nanyaan ka Nyi Euis. Wah ieu oge sigana maksudnya kitu pisan. Lantaran harita teh cenah tacan puguh kaputusanana. Inget ka kadinya jauh heab ya hate Andi teh mendadak bayang yang sarta hatena ratu teu puguh rasa. Ku kituna Andi teh ngadedempes we di imahna Mang Amir bari ngadedengekeun bari hatena mah geus teu bisa dicaritakeun deui kumaha kaayaanan. Komo deui sanggeus meunang beja ti Biira yen cenah peuting ieu teh Haji Qodir rek datangan nepungan deui Haji Sobana. Ngadadago Nyi Euis sugan bisa panggih boro-boro aya ka kaluar malah teu kadenge sora-sorana acan. Irekam we di pangkengna da eta we najan Biira ciling cingcat oge lapur teu bisa nepungan. Teuing dicari ku keluar ku Pak Haji atawa memang karepna Nyi Euis anu hayang cicing wae di pangkengna. Sabab geus ngadenge yen peuting eta Haji Qodir rek datang anu tangtuna moal bina deui pasti bakal ngabahas ngeunaan lamaran anu harita geus dibadamikeun jeung nu jadi bapana. Reup magrib Andi geus ngalincing di luar sasalingkeran di Numbuni. Tekung silila bener we abrulan Pak Haji Qodir teh datang. Raang marawa obor jumlahna genepan nyaeta Pak Haji Qodir jeung pangiringna. Atuh teu tinggaleun Ki Jalal sarta Ki Badra oge milu nu duaan geus rada kolot kawasna bae anu dipercayakeun
pikeun ngabadamikeun anu dimaksud. Andi anu ngarasa penasaran karena naon anu rek dibadamikeun ngagentak asup ka kolong imah. Tidinya mah manehna bisa jelas ngadengikeun teu jauh tina sangkaan. Bener we Pak Haji Qadir teh nagi janji dumeh ti heula can meunang kaputusan. Kungsi eta oge dukdak heula pihak Pak Haji Qadir tetep ngadesak menta keputusanna. Di pihak Haji Sobana teu waka masih nampak keukeuh deui karena pamadagan anu ti heula geus diasongkeun nyaeta saperkara lanceukna nyeuis anu can larabi teu hade lamun ditunsal. Atuh kaduana nyaeta jenisna nyeuis ari ditanya teh tetep can aya niat boga salaki. Nah atuh ari celengkeung teh cepdana milu nimrung menjarkeun teh tena naon cenah manehna di runga oge ikhlas ridho mah aya gantar kakaitan atuh puguh we hal ieu teh pikeun Pak Haji Qadir mah mangrupa hiji pakarang anu kacida ampuhna. Anu entukna Pak Haji Sobana kudu narima kada panglamarna lantaran ongana halita geus mere harepan. Atuh cenah perkara jenisna teu daekeun mah teu jadi soal. Sabab ari budak awewe mah sapinuna aya dina kakawasaan indung bapana. Soal jodoh teu bisa ditangtukeun ku sorangan. Tumrapna ka Ani anu keur ngadedempes di kolong, manehna ngadadak rampok poe siga kapas kaibunan sirah karasa berat dedeleuan asa poek pangaruh hate anu ngadadak samagaha. Duh geus kaya kieu mah pas ini teh mah ngajadi supaya moal bisa laksana. Andi maksakeun kaluar ti kolong teh sirikna ngorondang kuncung-kuncung teh ka imah Mang Amir. Ari datang langsung nyu sanajan teu kadengi segrukna oge ari Cipanonna mah cuuh maseuhan sama. Puguh we Mang Amir ketut pirah ngan bati hareugeun pating colohok bireungeuh anu nyuuh teh. Duanana sama bisa pamikiran yen pangna Andi nepi ka kitu masalah tangtu aya patula patalina jeung kadatangan Haji Qadir. Ku kituna geus teg we lamun pangalaman Haji Qadir teh ayeuna mah ditarima ku Pak Haji Sobana. Jangan di bibi mah kaget. Nah kunaon atuh jangan di teh. Biiran. Najan ngora-ngora kana naon nu jadi musababna tetep hayang yakin sorana samuda reda. Duh bi kieu geuning ari jalma teu aya kagaduh. Andi tetep nyeung sorana ngalengis nandakeun anu keur peupeus hate. Bari Cipanonna terus merubut teu bisa ditahan. Muhun nah kunaon baris bibi mah ieu kasusah sareng kasedih teh mangrupa bumbu hirup pamempesna iwal ku sabar sareng tawakal. Biirah sateka pola ngapeperah lantaran geus kajudi pasti Andi geus ngambek kana naon hal anu dibadamikeun. Ngan anu jadi heran teh nah Andi bisa nyawa secara langsung teu apaleun manehna mah lamun tadi Andi geus ngadengikeun di kolong imah. Duh bi taya bayana tiasa dipepes margi ancur harapan abi teh. Tos ancur teu benten sareng kai nu tos janten arang anu marek-prek samprek moal tiasa disambungkeun deui. Harianeun hirup teh teu weleh jadi sisindekawan kapeurih. Sanggam bibi oge ieu kedah sabar tawakal. Margi ku sabar mah moal aya nu teu tiasa diungkulan kantenan dibarengan ku ikhtiar sarta sumrah kanu maha kawasa tangtu sagala anu dipikaharep teh baris cenah kanan moal tiasa bi margi tos pentas ieu mah moal tiasa disambung harapan abdi teh mung sakadar impian. Duh ternyata
manehna euis anu tadina jadi madu pikeun ngubaran hate Kang Andi ayeuna tos jadi racun anu baris ngadatangkeun kiamat. Sabot kitu di luar aya nu pupuntenan oreng Ki Jantra anu nyusulan Andi ngarasa hariwang sabab janji rek datang tapi geus peuting can ngurunyung keneh kacadas gantung. Kasida kaget namireng Andi anu keur nyuung bari cuuh kuci mata teh ngan manehna teu wani tatanya antuk nama gek diuk kigireun Ki Amir bari pinuh ku rupa-rupa pananya anu ukur bisa diebrehkeun ku panonna nu rutret ka ditu ka dieu. Andi anu keur nyuung ngadadak morejat nya beunta nyahoeun lamun didinya geus aya Ki Jantra tapi teu ieu direret panonna ka manco ka lawang. Nah atuh bet mantak ngaranjung saimah-imah badan Andi sakilat ngabarasap ngobrok pantongan untungna teh panto mukana keur kaluar lamun seug mukana ka jero geus piraku deum daun panto teh teu amburadul ditembrag ku awak Andi. Biirah ngagero satengah dipegeng sedang Mang Amir jeung Ki Jantranya gentak nyusul ke tepas tapi tetela Andi geus ngiles. Sabot kitu dorok-dorok sora pager anu rebah siga dirumpak ku muning edan. Dorok-dorok pululu disusul ku sora anu ngagebu kawas-kawas sora imah anu runtuh dengdek ti lebaheun imah Haji Sobana anu ngeceok bari ampun-ampunan boh di jero imah Haji Sobana boh di imah Mang Amir kadenge nu ngajerit si horeng Bu Haji nyeuis jeung Biirah anu kontan ting jerit lantaran harita teh teu beda karasa jeung aya lini. Sedengkeun Mang Amir jeung Ki Jantra gentak buru ka arah soran nu ngajerit di beh lebah barang breh teh kasampak. Andi segala dirumpak segala ditonjok ku leungeun buntungna pagar terubuh alos tempat nyimpan suluh jeung alat tatanen yang ngeyeng lantaran salah sahiji tiangna aya nu potong di pabuk ku leungeun buntungna sajabati tihangna potong teh kentengna oge ting nepi ka murudul. Sabot Andi amuk-amukan teh lar abrulan jalma anu mawa obor nu tayalian ti rombongan Haji Qodir manehna nuturkeun samarukna meureun eta abrulan teh rek muruk ke tempat panglalajoanan tapi tetela abrulan teh ngadon arunggah ka imah Haji Sobana sanggeus nanyakeun ka Ki Jalal aya naon-naonna nya manehna cicing diburuan sabab ku Ki Jalal dititah cicing susuganan cenah diborong ku Haji Sobana. Malah ngomong kitu teh Ki Jalal geus beak sababaraha hiji tapi tetela nepi ka semah barali ku Haji Sobana teu hiji-hiji acan oge nu dipilih. Lantaran kesal manehna rek nyusul abrulan Haji Qodir anu harita geus marulang sabot tempang papanggih jeung Andi nya manehna teh ngaranan jalma anu keur ngamuk atuh teu pipilih naon we tangtu timu dipakblat kitu oge nasibna manehna oge teu lepas tina sasaran Andi anu keur ngamuk merang mari anu untung anu bau leungeun buntung teh ukur tatangkalan manehna ukur rawariwih bari mulungan. Adria Pak Haji Sobana Cepdana jeung Sejena muruk ke arah sorak tadi ngebulusut sedangkeun Ki Jantra mah ngebenyeng nuturkeun hiji bayangan anu ngeblesat manehna mah geus tegue lamun eta teh Andi anu lompatna teu puguh arah tujuan ceuk paribasana estuning tunggul dirarut catang dirumpak sanggeus meupeus keuyang kana naon anu kapanggih Andi kebat lompat ngapai jalan satapak ke arah jalan hubungkeun Cipancar jeung jalan gede. Mangga-mangga hari teh abrulan Haji Qodir keur lalempang bari raang di Cangkobor pogo we atuh sidikna pikeun Andi mah bisa ningali sahasana cacakan harita teh jauh keneh ngaran anu keur ngaberung amarah ngaratan teu peusah teh ari breh anu
jadi cukang lantarana latwe ani poho kana temah wadi nu ayana dina dada ukur rasa ngentap-ngentap pikeun malikeun ka nyeri ku kituna teu anta parah deui saya kue manehna narajang kanu keur ngabring. Waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung nyebut tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.